Hakikatun bila syariatin, hakikat tanpa syariat eta batilatun batal alias teu ditarima. Wa syariatun bila hakikatin, syariat tanpa ayana hakikat atilah berakibat, atilah fatal, sia-sia. Misalul awal, ari contoh anu pertama, alias hakikat tanpa syariat. Idza qulta li syakhsin, di mana-mana anjeun ngomong ka hiji jalma, sholli, kudu salat anjeun az-zuhra kana zohor. Ieu si jalma ngajawabna ngadon kieu, in kana Allahu katabani sa'idan, lamun mah kabuktian Allah Ta'ala mastikeun ka kami jadi jalma bagja, udkhiltu al jannata, pasti kami bakal diasupkeun ka surga, wa illam usolli, sanajan kami teu salat. Atawa bahasana kieu, in kana Allahu qadara li an usolliya, lamun mah kabuktian Allah Ta'ala nakdirkeun ka kami ngalaksanakeun salat, salaitu maka pasti kami bakal salat. Tah omongan si jalma ieu, jawaban si jalma ieu, faqad nadoro li batinil amri, hanya ningali kana batina urusan, hanya meninjau kana hakikatna urusan, tanpa meninjau kana syariat. Atawa bahasana kieu, lah teu kudu riweuh-riweuh ngukur kiblat. Nu penting mah hate we ka Allah. Nu penting mah khusyuk we, tah eta sarua hakikat tanpa syariat, batilah, amalna tidak diterima, sia-sia. Wa misalu sani, contoh nu kadua, syariat tanpa hakikat. Idza qala asy-syakhsu, di mana-mana si jalma ngomong kieu, la usolli illa li ajli an adkhulal jannata. Kami mah moal salat. La usolli, henteu pati-pati salat kami, illa li ajli an adkhulal jannah, kecuali karena arah-arah supaya kami asup ka surga. Wala adkhulu al jannata illa bis sholati, kami moal asup ka surga kecuali dengan salat, masalan saumpamana. Fahadhihi syariatun atilah, ieu syariat model kieu syariat anu atilah, anu fatal, anu sia-sia, indahu mungguh para ulama. Wa makna kauniha atilah, hartina kabuktianana syariat tanpa hakikat atilah, sia-sia. Anna wujudaha, sanyana ayana syariat tanpa hakikat, eta kaadamiha sapertoskeun teu aya syariat, indahu mungguh para ulama. Li anna dukhula jannata bifadlillah, karena sanyana asup surga eta teh hanya dengan nugrah hati Allah, la bil amal, lain dengan amal. Wa in kana mujziatan, sanajan amalna sah, sanajan amalna nyukupkeun fi adail wajibi, dina nyumponan ngalakonan kewajiban. Jadi kedah klop nya syariatna nya hakikatna. Teu bisa syariat tanpa hakikat, nya kitu deui teu bisa hakikat tanpa syariat.